Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Arpan Mama Rizky sareng rerencangan abdi Vira Epania Putri, Dina Kumandri, kuliner zaman Kiwari. Tasikmalaya, Puerbo, Kaping 15 Maret 2023. Ngabahas ngeunaan wisata kuliner di kota Tasikmalaya. Loba pisan salah sahijina, contona aya di SD Negeri Citapen, di Jalan Tentara Pelajar, didinya loba pisan kadaharan barudak, tapi anu terkenalna didinya aya makroni Citapen. Pamirsa, urang atos terhubung sareng saderek urang nyaeta Rianova, mangga dikawitan. Nya hatur nuhun ka Vira sareng Arpan anu tos aya di studio. Wilujeng siang pamirsa, tos kasambung sareng abdi Ria lebet ka acara Kumandri, kuliner zaman Kiwari. Kuring atos aya di lokasi SD Citapen di Jalan Tentara Pelajar. Kanggo informasi salengkepna hayu tuturkeun sim kuring. SD Negeri Citapen teh ayana di Jalan Tentara Pelajar nomor 16 Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Payuneun Gereja Kristen Indonesia. Di dieu seueur pisan jajanan anu kasohor nyaeta diantarana makroni Citapen, kue cubit, kebab, jeung sajabana. Abdi ayeuna bade ngawawancara salah sahiji padagang anu aya di dinya nyaeta tukang kebab. Bapak sareng saha nami? Wastapur Komar Anggi Wijaya. Naon anu ngabentenkeun kebab Bapak sareng kebab anu lainna? Ngabentenkeunana langkung merah pangaosna. Rasana dina varian rasana benten. Misalnya kan varianna teh bosa sayuran. Mangma aya nu manisna, eta kebab Oreo keju. Anu lebat teh aya pisang. Terus aya varian rasa blueberry, strawberry, coklat. Saha anu ngadegkeun usaha ieu? Di Payun mah aya bos teh anu rencangan Pak Agus di Gede Bage Bandung kapungkur teh. Nah, rasana ayeuna diteraskeun ke Mang di Citapen. Kapungkur itu pusatna di Bandung teh. Pusatna Irha ditarataskeun mah? Kapungkur teh 1 Oktober 2010. Ini teh diserahkan atas 22 tahun ya kan? Di 2010 namanya 17 tahun. 17 tahun lah. Oh, 17 tahun. Bapak buka ti tabuh sabaraha? Tabuh 8 ke tabuh 5 nih. Tabuh 5 sonten. Ya, tabuh 8 pagi ke tabuh 5 sonten. Bapak kan ningali ka 2 tahun kapengker ya Pak. Aya Covid. Aya parobihan teh dina icalan ya, tangkos pisan drastis eta mah. Perubahan Payun Covid teh ya gitu teh lah Banten soalnya kan kami teh biasa keluar. Jadi anu saya aya we urang dieu urang sekitar sabudeureun di dieu ya. Sabudeureun Citapen. Iya topping-toppingna sareng hargana. Aya ya nanti teh daftar pangaosna ya. Nya hatur nuhun Pak. Nuhun sami-sami kumaha nang teh. Sakitu informasi ti sim kuring diuihkeun ka studio. warta salajengna aya kajadian kalau kahuruan dinten Salasa kaping 14 Maret 2023 di Desa Benda RW 13 Kecamatan Cipedes Kalurahan Nagarasari Kota Tasikmalaya. Kahuruan di Pikawanoh enjing-enjing tabuh 10. Tos kejadian kahuruan di Desa Benda Cisalak, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dinten Salasa kaping 14 Maret 2023. Kahuruan ditimbulkeun ku puntung rokon dipicin sembarangan ku salah sahiji warga. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkeun ke tempat kejadian kanggo ngajinakeun api nu beuki ageng. Teu aya korban jiwa dina kejadian ieu. Sababna aktivitas wargi janten terganggu. Terasna enjingna wargi sekitaran gotong royong ngabersihkeun sisa-sisa puing nu biasa dimanfaatkeun deui. RT 4 RW 13 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes. Menghanguskan 2 unit rumah kontrakan 2 ruangan
hampir merembet ke kontrakan sebelahnya. Masyarakat bekerja sama dan bergotong royong sebelum tim damkar datang. Rupina sakitu warta anu parantos jasa didugikeun ku sim kuring, kapayeuneun pamirsa sadayana. Mugi warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.